warzuqna ya Allah fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya ririungan kanggo mieling kelahiran junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu bertepatan dengan bulan Rabiul Awal anu sok kaprahna ku urang disebut bulan Mulud. Padahal ieu bulan Maulid alias bulan Mulud henteu termasuk bulan nu dimuliakeun ku Allah. Bulan anu dimuliakeun ku Allah dina Quran aya 4 bapak-bapak ibu-ibu. Minha arba'atun hurum. 4 bulan nu dimuliakeun ku Allah. Yang pertama bulan Rajab. Yang kedua Dzulqa'dah. Nu biasa disebut ku urang Cilongok mah bulan Hapit. Yang ketiga Dzulhijjah. Biasa disebut ke orang bulan haji. Yang keempat bulan Muharram. Maulid alias Rabiul Awal tidak termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa umat manusia sakolong jagat dunia, umumna dunia, khususna deui di Tangerang, khususna deui di Cilongok, rame-rame hadirin wal hadirat sibuk, bahkan panitia rapat nabegi ti 4 bulan kene. Betul apa betul? Bahkan geus pas ini ba ieu ngondang saha, musola anu mah ngondang si anu, musola anu ngondang si anu. Ieu musola naon ngaranna ya? Baitur Rahim. Ieu lurah bege geus sibuk main ngariung. Geus sabar musola nyarah. Hooh rah hooh. Lurah hooh beres lah. Tapi manusia sibuk sehingga tukang ojek sibuk di bulan Mulud sampai ke pegataran teh narikan muatan. Tukang buah-buahan laris bulan Mulud, tukang hayam laris bulan Mulud. Masya Allah. Kiai jeung qori serak bulan Mulud. Ka santri-santri puasa pelet bulan Mulud. Kadukun-dukun pamusyrikan mandian keris, mandian golok, mandian wapak bulan Mulud. Aya naon kitu rahasiana di bulan Mulud, padahal bulan Mulud henteu termasuk bulan nu dimuliakeun ku Allah. Oh, ternyata ada satu peristiwa dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad wa alaihi wasallam. Nu mawi saat ieu jisim kuring. Hadirin wal hadirat, ngomong narek make judulna naon? Maulid penting iya urang bagi kana 3 babak tidak bersambung. Sambung keunana engke bae tahun hareup rah. Pertama pengertian maulid. Yang kedua kedudukan maulid. Yang ketiga motivasi muludan. Kita mulai babak yang pertama. Pengertian maulid. Ulama mengatakan dobit, santri mengatakan ta'rif, pelajar mengatakan definisi. Cek orang Cilongok nama kos kumaha nu diaranan muludan. Jere wong Jawa ne apa sih sing diarane kuh maulid? Kuh jere wong kronjo kuh. Naon sih nu diaranan maulid? Kos kumaha sih eta muludan? Seorang ulama besar namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ia ulama menang gelar Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lahirna di kota Suyut, di mana itu kota Suyut berbatasan antara Israel jeung Palestina. Nyaho ka Israel. Belah ditueun Citra. Eta Israel Tangerang asana eta. Imam Jalaluddin As-Suyuti seorang ulama gagah, karangan kitabna lebih dari 600 jilid, pribadinya disebut keajaiban dunia. Mengapa? Sebab hebat karya Imam Jalaluddin As-Suyuti setelah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wafat meninggal dunia.
Hadirin, termasuk ulama paling canggih Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, karanganana lebih dari 600 jilid. Pribadinya disebut keajaiban dunia. Mantak menang gelar Imam Jalaluddin, Imam Syafi'i Asgor. Makanya orang Palestina gagah-gagah. Imamun Syafi'i orang Gaza, Jalaluddin As-Suyuti orang Gaza. Ratusan tahun Palestina dijajah oleh Israel, teu eleh-eleh sampai ke ayeuna sebab hebat orang Palestina. Da kudu engke heula sore keneh ieu mah kebe geus beuting ngakarak terus atuh aja karak mulai haram jadah doang. Beliau mengatakan dalam salah satu kitabna, ngaran kitabna Al-Hawi lil Fatawi, kitabna 2 jilid di Indonesia eueuh kula geh menang ekspor import ti luar negrom, menang meuli ti jazirah Arab. Beliau mengatakan mahwal maulud sarua bae. Naon sih nu diadanan maulid? Cek Imam Jalaluddin, huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a minal ayati thumma yumaddu lahum simatun yakulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Ngarti henteu bapak-bapana? Ndak ngarti kumaha aja ngaji mingguan di tukang nguduk bae. Ibu-ibu ngarti? Atuh komo model gitu mah. Aya be ngaji tiung anyar. Eta ge pamere caleg 10.000 tilu. Maksudna kieu bapak-bapak ibu-ibu. Pak Haji Imis, balurah ya kieu maksudna ye. Cek Imam Jalaluddin, lamun ieu acara hayang bisa disebut muludan, huwa ijtima'un nas. Hiji kudu kumpul manusia. Alhamdulillah, bapak-bapana aya, ibu-ibuna aya, budak santri, budak ngorana, pamudana aya, alhamdulillah. Jadi lamun hayang ieu acara bisa disebut muludan, hiji kudu kumpul manusia. Waktu, poe, tanggal, tahun, bulan, minggu tidak menjadi soal. Kapan saja, dalam bulan apapun bisa saja dikatakan maulid. Satu kudu kumpul manusia. Karti ngan teu setiap-tiap kumpul nak manusia disebut muludan. Iya kuari dicitra jelema keur lobaan kerumpul. Woi eta keur muludan lain tah? Lain. Oh mau di hotel-hotel kangkung kang genjer neng nang tungkang nonggeng neng. Hiji tah. 2 cek Imam Jalaluddin, panitia dengekeun ya. Mana ya panitiana ya? Saha ketuana ya? Dengekeun ulah apianan tarorek. 2 cek Imam Jalaluddin, lamun iya acara hayang bisa disebut muludan, wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Kudu dibacakeun ayat suci atos tadi ku qori nu pertama Kiai Badrus Salam, qori teu asing deui bikin urang masyaallah. Mendingan hieng tadi sawarana. Tah atos tadi ku qori. Engke qori urang deui nu kadua. Kiai Haji Salman anu ti Bandung, masyaallah. Hayang ibu-ibu, bapak-bapak boga minantu duang Kiai Haji Badrus Salam, duang Ustaz Salman hayang. Atuh pulung be nyana. Naon teu kudu ngamodalan deui geus jadi. Nu katilu cek Imam Jalaluddin, lamun ieu acara hayang bisa disebut maulid, wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi. Kudu dibacakeun sejarah, biografi, perjuangan, akhlak Kangjeng Rasul walaupun sekelumit, insyaallah engkin ku guru urang. 3 tah. 4 wama waqa'a minal ayat, bagusna, alusna, bagusna, tapi Quran mah sarua bae. Tengurangan kana
pahala bacaan Quran ngan bagusna cek Imam Jalaluddin wa ma waqa'a minal ayat bagusna ayat nu dibaca ku qori ayat anu berkait dengan maulid. Mana ayat anu berkait dengan maulid? Surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Itulah ayat yang berkait dengan maulid, sebab Rasul dilahirkan pada tahun gajah. Opat naon malalahak 5 cek Imam Jalaluddin dengekeun panitia ieu cek Imam Jalaluddin lamun iya acara yang bisa disebut muludan thumma yumaddu lahum simatun yakulunahu wa yansarifuna min gairi ziyadatin ala dalik. Lamun iya acara yang bisa disebut muludan engke bila mana acara beres ditutup ku doa ya engke terakhir ya panitia kudunya diakeun kejo jamaah kabeh kudu dibere nyatu. Iya macak Imam Jalaluddin lain cek aing sebab cek Imam Jalaluddin tak bisa disebut muludan lamun bubar teu manggih kejo. Iya manyanggakeun ka panitia terserah panitia. Ih cenah kiai pan aya berkat mah lain deui berkat jojong nyatu kudu modar siapa panitia teh waduh cek panitia kiai mun kudu mere dahar kakabianmu atuh kami modar kajen teuing bapak-bapak jeung ibu-ibu teu kabagian ge mubaleg mah kudu happy raku kula jauh ti paneglang temangnya tuh haram jadah doang cek panitia kiai lauk nage cenah geus beak mencit deui ge ditungguan cenah bisi barabe di bawah atahna ge teu naon sebab kula mau mobil geus tah teu kudu hese ngomong jeung orang paneglang mah sing horeng eta muludan kos kitu hiji kudu kumpul manusia 2 dibacakan ayat suci Al-Quran 3 sejarah Rasul 4 ayat yang berkait 5 bubar kudu manggih kejo piraku lamun henteu beres tanggeus kadang ku panitia terserah panitia teman insyaallah panitia geus siap Pak urang balik ti dieu ku panitia bakal dibere dahar di imahna masing-masing cek panitia cocok kayak gitu mah ngan iya pendapat dicuplik deui ku Syekh Nawawi Tanara ulama urang dina kitab Madarijus Su'ud santri mah ulah ditanya bisi teu nyahoeun kitab Madarijus Sarah kita berjanji para hadirin Masya Allah kiai nu maca santri nu nyoret bari molor alhamdulillah 7 tahun tebegugna naon jam molor bae cek Syekh Nawawi Tanara annal i'tina'a bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam yahsulu bi'it'amit ta'am saknya memperingati memeriahkan kelahirannya baginda Rasul bisa hasil dengan 3 faktor. Yang pertama bi'it'amit ta'am kunyun pais kunyun bugis nyieun kue meuli jeruk meuli cau nyieun ieu nyieun itu alhamdulillah mantak lamun muludan susuguhna ulah sieun teu beak atuh bobongkong kejo kabeh man aduh Deta bisa hasil maulid bait amit to'am kunyian kadaharan nu kadua bisa hasil maulid biqiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maca kita berjanji deba simtud duror dan lain sebagainya mantap kudu bararisa tah maca walama maca ieu maca itu abtadiu kudu barisa mang santri pemuda atuh sarua ibarat mah paneta ulin teh nya ku ari memang arulin matara eta budak laletik pemuda ge ngan eta bae ngomeh HP santri ku ada kitu pan bareto mah rame santri teh kobong ieu ngapalkeun kobong itu ngapalkeun ai ku ari mah rareh jempling jacelina dicocokan kabel bareto mah belah dia ngapalkeun jurumiyah
nya keur zaman kula belah ditu mah al kalamu jadi mubtada kudu ropa alamat ropana doma dohir ngaji teu timu hayang kana buah dada bogoh ka anak haji mad tohir tolol berarti marame ta belah dia ngapalkeun bu alfiah qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren mah tebetah mah meuning balik ih tolol sia mah musolian ala nabiyil mustofa sakalian bebeja ka indung bapak tambah gebleg tah budak kau mau main foto baik kau ini. Pada tu mah ayah kiai nyungkeun doananya, duh, cai gitu kau mah kiai nyungkeun selfie, cepret, nek dahar, doa dulu, nanti dulu, foto dulu, nek nyatu, foto dulu. Jaya tetep, jurigna ibu-ibu tak tukang selfie. Sohor sia aya IG aya anu biang ojub biang ria kok teh ibu-ibu boga grup-grupan WA CPK tutung kejo ngabelesan WA odah sia boga daun dangder teu aya cenah mana coba foto cepret daun dangder kok di WA keun sarua pemuda nake embek keur ngajuru di video ku cenah kieu ge embek keur ngajuru ucing keur pas saya di video nu kadua bisa hasil maulid dengan maca berjanji maka para habaib mah Pak Bu Masya Allah mun geus maca berjanji abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu aula enggak sakit itu baik Kak enggak itulah lajor teuing capek kulana nu katilu bisa hasil maulid biqiraatil Quran dengan membaca ayat suci Al-Qur'an matak ibu di imah bicara rese duit teu gablek pakaya teu boga enggak sebe di imah maca Quran niat maulid sejak kaula maulid ngagugun ka Rasul Masya Allah niat baca Quran kumaha kiai kula mah Yasin teu bisa tabarok pabaliut waqiah lieur hulu komo kah pima encok geus nu bisa bae ibu naon kulhu teu naon kunaon gitu niat maulid salaki jeung pamajikan Pak pan urang mah ye kamari teu nyumbang muludan bapak pan teu gablek duit teu usaha ngalumbuk we segala mak buruk tanggas da ceuk kiai ge horeng bisa hasil muludan eta biqiraatil Quran kalawan maca kitab suci Al-Qur'an wilujeng angkat ka guru urang anu ti Cisoka nyanang geus saran geus leuleus tos tong sasalaman deui karunya tos tuh nyana balik atuh kula ge terengeusan Rancang pribados ya Kiai Haji Badrus Salam waktu dicaringin hebatnya nama dicaringin geus pinter ngori pinter jelemana bager sok ngalewatkeun bega kula beas kula disiuk beas nyana henteu ji mentak hebatnya jadi kiai nya beas batur jeung beak mulai jeung angkat kiai mudah-mudahan selamat di perjalanan terus 3 menit deh terus biqiraatil Quran kalawan maca kitab suci Al-Qur'an geus Pak ayeuna mah Bapak panduit teu gablek kamari urang di musola nyumbang henteu geus mending maca Qur'an cek salakina pan aing mah Yasin teu bisa terus tabarok aing babaliut waqiah aing lieur hulu kahfi makomo aing lelol bisa nanaon tuh kulhu cek pamajikan salaki diharap pamajikan diburi niat maulid maca kulhu mulai gerak atuh meunang kurang gitu bismillahirrahmanirrahim ahad ira senena bu ahad deui sallallahu ahad tasbihna muter. Nah, iya
alhamdulillah para hadirin wal hadirat mantap insyaallah peringatan maulid cek Syekh Nawawi Tanara bisa hasil ku 3 perkara hiji kunyian kadaharan 2 ku maca maulid nabi berjanji simtud duror deba syukur para hadirin kitab-kitab berjanji kitab-kitab anu nerangkeun maulid rasul nu katilu bisa hasil muludan biqiraatil Quran kalawan maca kitab suci Al-Quran tos seep babak nu pertama sing horeng muludan tekos kitu tinggal babak nu kedua. Warzuqna ya Allah fahman nabi wa hifdzal mursalin